Halo, naon atuh yang? Hah? Putus. Nah, halo. Ya wah hujan wah angin mana minta putus atuh yang embung ulah putus urang mah teu sanggup. Putus jeung mana membung. Halo, yang, halo, yang. Aduh, aing. Si bebek putus deh aing ah. Nu kumaha teuing ya aduh. Aduh, lumayan ladang ngajual sampet menang 100.000. Mahi merenjang 2 poin Kek, supaya nu ceurik nah di mana Subayli, kunaon mana ceurik 3 budak? Aduh. Naon atuh samahat maneh. Kurok-kurok we aing tadi telepon ku si bebek. Titah putus aing minta putus apa sorangan pan maneh teh aing teu sanggup teu hirup jeung si bebek mah hanteu aing teh. Mewek juga budak leutik kehead. Kadieu aya naon? Aduh, balada aing nepi ka ceurik kieu. Aing teh diputuskeun deui wae ku si bebek. Teu kunaon maneh diputuskeun sia mah tuh dah. So, meureun maneh mah sebenarnya. Aing ngan selingkuh henteu, nanaon henteu. Terus kunaon? Aduh, teu meuri ceurik. Kunaon? Sok carita ka aing. Aing kudu kumaha ayeuna nagra diputuskeun wae aing. Nya kieu aing ngambere saran di Subayli nya. Ka awewe mah ye nomor hiji mah nya ngadoa ka Allah. Enggeus. Ngadoa ka Allah enggeus nya beuneuran. Usaha loba duit, Usaha eukeun urang keur usaha. terus maneh teh kunaon nya diputuskeun wae aing bingung. Teuing urang kita Apa apa ya nu katilu jigana teh maneh ye. Kedeung. Aduh. Gandeng mewek we sia mah. Aing apal aya pangkumaha maneh diputuskeun we teh. Kumaha? Yah, dempok tah. Tah, ngerti? Mana butut urang teh jorek.